Salah sahiji desa nu aya di Kecamatan Sindang Kasih anu miboga salah sahiji potensi wisata anu aya di Dusun Cimamut, RT 04 RW 01 Desa Wanasigra, Kecamatan Sindang Kasih, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Tepatna kurang leuwih 5 km ti puseur dayeuh Kabupaten Ciamis. Jembatan Pelangi eta ngan saukur ngaran unggul. Kusabab jembatan identik bangunan anu ngaliwatan wahangan atawa walungan. Bedana jeung jembatan Pelangi ieu salah sahiji jembatan anu aya di tengah sawah warga. Jembatan Pelangi ieu diwarna-warnian ku cet anu kurang leuwih panjangna 2 km. Alhasil jembatan Pelangi ieu jadi jugjugan barudak ngora anu ngan saukur foto-foto jeung jalan-jalan bari ningali ngaplakna sawah, seorna angin jeung nyerilikna cai. Malahan lamun ngareret ka belah kulon jeung kaler nambahan kaendahan anu arulin di jembatan Pelangi. Ya jamang mun ieu wisata gandoang situs ieu paeh dia lumayan seueuran di daerah Panaragan, Cikoneng, di Tarasik sok ada dari Teu kurang teu leuwih anu ngadon arulin ka jembatan Pelangi lolobana ti luar kabupaten anu panasaran ningali kaayaan nu sabenerna jembatan Pelangi anu bakal pikahareupeunana jadi salah sahiji ikon Desa Wanasigra disagedengeun cagar budaya situs Gandoang.